sawah wae. Tapi aman ulin pasti ditagih hutang gitu ya. Duit teboga, beli koaci dia teka beli anjing. Aing mah pasti aman keluar seeutik ya, keluar sawah. Pasti geus aing nodong aing saking loba hutangna. Tapi kuangke we. Yang penting aku dan Tuhan harus bekerja sama supaya tidak ketahuan si penagih itu. Anjing mana ya si Ikung geus tanggal baraya anjing can mayar kena hutang goblok teh sia Anjing sia ngalangan wae goblok aing keur boga masalah sia. Bangsat. Tuh anjing ceng geus gembel geus ade dinya. Woi kemana sia sia mana wae aing butuh duit bayar ya hutang sia Kedeungeun lah aing lain masalah lambung mayar ieu mah tadi duit kapake geus meuli kuota eta duit sia eta teh hampura bacot